Anu kadua jalmi anus asbab urang dipasihan panyawat hate teh kumargi urang qalil syukri sakadik syukuran wa qalilum min ibadiyas syakur sakadik pisan jalmi nu syukuran ka Gusti Allah. Pan urang mah osok tuang mah maca bismillah alhamdulillah mah pan hilaf terus punya aliteran bakal alhamdulillah. Pan urang teh osok bobok bade bismika Allahumma ahya wa amut pan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana mah pan tara ibunya nya akur eta teh akur da poho we syukuranna mah. Jadi kena dimimiti mah urang teh hayang beunghar teh tepikeun ka ngadoa minta kajengan mungkin ka anjeun teh hayang naon hayang beunghar teh nu maca sholawat nu maca waqiah nu maca hizib nu hayang beunghar eta efek teh dikersakeun ka Gusti Allah teh beunghar da tara syukuran ka Gusti Allah teh emot teh geus gaduh kanikmatan teh wa qalilum min ibadiyas syakur. Jalmi upami dipasihan nikmat eta jalmi teu syukuran ka Gusti Allah maka eta jalmi bakal ngagaduhan panyakit hati.